prosesi babak panganten. Abikama 13A sejak di Kawitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kanu Maha Agung wirehna incu aki kasep geulis ku aki didoakeun sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Aki ngerasa bagja pisan bingah amar wata suta bingah kagiri-giri cek supir truk mah lain cek di dalam maksudnya cenah dede lengser sekarang mau merajah dulu saat sana aki terus kena lampahan urang dirajahan helasakan aya dina kelancaran mudah-mudahan urang diijabah doa tegugus di anu maha suci cing-cingah dikasih surupan cenah ayan sedikit pun sabun kanu Maha Agung kanu kagungan kun payakun jelek gadeg beral gumelar awasana di langit bating karetit di dunia bating kulisik gumelar di alam di alam di alam di alam di alam apa coba di alam lahir bari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah bari puji syukur kanu agung kecapna 1000 kali alhamdulillah naugi raja dunga raja munah bari Allah dina rasa rumasa dina hate anu unik dina iman dina Islam kitabna Al-Qur'anul Karim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar sakitu raja hati aki mudah-mudahan aya dina panangteuingan Gusti anu Maha Suci oge diijabah amin amin ya robbal alamin. Sok kadinya bangsa urang papa kurang bahagia kurang bagiakan kalayan keikhlasan mana brungah
Tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai. Tepuk tangan. Anu tidak tepuk tangan tidak tanggung jawab. Hatur nuhun penerok. Alhamdulillah gelis kasep ku aki dibagiakeun kalayan keikhlasan mana tur hate anu bersih meuni gelis kawanti-wanti endah kabina-bina panganten pemeget lagi meuni kasep ngalem merengkoning lir tukang suling weh lama. Baheula da ieu mah semoga anak tilung cenah bohong etang tapi bohong. Dede lengser aya dede lengser. Bisa wae kitu nama tadi teh aya ti kuningan aya teh indah tah nyawer geura. Aya teh nining lain di dinya dede di dieu balik kulon. Keke aki teh teh sorangan ka dieu teh. Ih jeung si bebeb jeung si kesempurnaan cinta. Najan aki leutik kita. Ai kahayang nama gede dan semoga papasangan itu nini teh aki teh. Geura urang digoroan. Ngan aya syaratna eta mah cenah nini eta mah cenah nit. Aya naon cenah wa? Ieu cenah kudu di papag kunaon wa dipapag ku sawer. Sawer mah bohong eta mah bobohongan. Ulah dianggap bener, ulah dianggap beureuy maksudnya. Nah tata sini nih, di mana di sini di dia gitu di kolong jembatan juga. Lain iya. Iya Aki. Mana Ini sini nyungsep di sawah aduh. Aki. Ih buru aduh. Kela Aki kela. Kudu ditabahan sini masa. Aki. Ku pandang dari bintang jauh di sana. Sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gelora jiwa muda. Aduh sini nih meni mijah gitu. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Takkan tunggu seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Goyang ini. Au. Asik. Coba. Bagai ciuman yang pertama. Nah, wur Detak jantungku sini nih jeung si Aki, adek, dede lengser. karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Aduh capek. Tapi hayang sakali deui. Kunaon Goyang angin ini? puting beliung anu bil. Nu mana angin puting beliung. Goyang angin puting beliung geuning anu bil. Alhamdulillah ini. Eta pulungan ini lumayan keur meuri mobilan. Alhamdulillah. Ya sungsep kan lah. Kela. Oh kapencet ya mik na jeleungit. Aki. Nini. Aki. Aya naon urang Warna abu. Unggul warna biru mana? naon teh nini tata Bapak Hajat di Kuningan. Aduh nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh nuhun. Oh. Jo, selamat berjumpa dengan Aki dan Nini. Selamat si Aki makadaya dede lengser, si cantik mungil, si cabai rawit. Meskipun badannya kecil, tapi keinginannya besar. Pingin beli motor, pingin beli itu, beli ini, tapi apa daya duit nggak ada. Aduh, sini. Nini, dibalik. Makanya ngegarawan ini kosoran ini. Nini dibalik. Aduh, ajaki, aya kitu ajaki, can nyawer ya ajaki Nini. Teh Yeni saurna teh. Aduh, bade Teh Yeni nyawer. Marantika. Aya teh Yeni Marantika aya. Oke, aya foto nanti mana ajaki foto. Di Mike di My Candy. Panganten anu kasep jeung gelis
nu kasep lir Dewi Sinta tibalik lir Ramayana tah wur. Tadina aku teh nek sakedeung jadi dililakeun. Alhamdulillah Nini jajak kaulah kasiro. Oke ayah keluarga besar di Kuningan cenah aya bapak hajat sareng ibu hajat. Oke ayah. Cicing dong, cicing bisi kepingan ke tukang foto. Ih bener tak ku ayah ku aiki awas. Menari mah ulah Ayah aki aki oma. bisi keur meuli ban serep kayak bisi. Menari makan ulah diingetan ke urang we. Eta cicing dedek cicing. Gusti dibalik. Aduh sini tawur. Aduh milik ta si dedek itu pulungan. Warna biru eta alhamdulillah. Apal wae. Iya bareng mukul aki kalulungan. Aki tuh nyurup corat teh. Aki pecah tadi deureun aki. Deui ah. Iya geus kapecet deui ikan op. Aduh alhamdulillahirabbil alamin. Nah hatur nuhun. Ajaki itu dugi ka jam sabaraha itu pacar adatna. Jika nanti dugi ka saat we artis. Alah kumaha itu. Betah aki di betah. Aya balalager regreg pisan aki mah. Ih isukan hayang manggung di dia deui ini. Dede nek parasmana aduh jena parasmana ge mun dipeto. Au. Aduh. Nini hayu ore. Aki cicing heula. Nini can atraksi ta tadi. Kumaha atraksi Nini teh arek jukir balik. Sok jukir balik cenah. Bari kau cenah. Bari kau Tadi teh cenah. aya nu bari nyawer tapi Nini kudu atraksi heula cenah. Siap. Sok, ayeuna Nini Saha nu atraksi. kaula cenah Nini? Nini rek atraksi. Sok siap. Ai hatena mah da bohong. Heupeula Nini heupeula. Aki kakarasa umur upacara adat eureun heula. Mohon nembean hapunten anu kasuhun ka tamu undangan sadayana panginten ayeuna kaleresan. Aya adan loh. Urang direh heula sakedeung tata. Punten, Mas, capek. Pak Haji damang Pak Haji. Punten Pak Haji. Pak Haji menik lagi ganteng wae, tapi ganteng. Pak Haji, atur nuhun sawerna mana? Kopi beberima diluat celik sareng beberi pacakeun moal kapan abdi gaduh
lambang kagungan cinta. Mugia panganten sekali. Biasa saputos ramah sareng cinta. Rampak kendang persembahan Abi Cama Production. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang terhormati untuk Abi Kama 13A.
Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan dari Abigama. Amit mangkur kagungan Gusti Nu Maha Suci. Gusti abdi sejaba mita mugi kinulur Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu untuk rekan-rekan dari Abigama 13A.